Aduh, ieu si Dayat ka mana? Ieu si Sadayat. Ah, ampun ieu budak teu beunang di janjian ya. Janji tas magrib. Ayeuna jam geuning cong pilik jam baraha ieu? Jam 8. Terus 2 jam ieu ngadaguan si Sadayat ku burung-burung. Teuing Sadayat. Ieu udud terakhir can datang keneh wae. Keur mah Bang boga 3 batang. Tadi nama jeung subuh ongkoh. Susul ge sugannya di mana eta budak ayana? Di telepon teu aktif budak teh. Ampun susul ku aing sugan. Itu saha keur peureum di saung nya. Si Dayat lain. Cing cong ilik sugan. Sugan. Astagfirullahaladzim. Dayat. Iya eling Dayat. Udah. Dayat, udah eling. Maneh. Rumasan teu boga janji jeung Amang. Hah? Ampura Pak Haji kasarean. Janji teh lain tes magrib Dayat. Maneh tes di mana? Tes magrib sare. Tadi teh aya nu ngojek terus balik ke pangkalan capek aing tadi mah istirahat heula bari bukan magrib geus magrib teh kayak Pak Haji. Ati beraan ieu ngimpi Pak Haji. Mimpi naon? Mimpi naon? Ayo sia. Sia mah ampun boga janji teh ye Dayat di bejaan. Ku aing. Aing ngaran-ngaran boga janji jeung batur kudu ditepati. Eta teh berat engke maneh jaga. Ieu bacan mandi kumaha ieu erek liar kok. Si beungeut kudu urang da. Kudu cang mangkat. Duh, ganggu wae dasar Pak Ustad burung sugan. Nyaho aing keur molor. Neuna janji sih janji, mun kudu kitu ngaudangkeunna. Tunduh kok keneh aing kena sare. Wah, cai keur gede, lamun aing palid. Dasar bolon. Keras itu ya kasep merenang ke bang nganter sa Ustad mah. Sia teh cicing atuh nyawa aing keur karesel, sare keur ngeundae nu ngaganggu. Ya. Ini Bang ojek 3.000 oge, bari jauh. Ustad. Geus. Nya kasep tuh. Tah, mendingan ayeuna mah kasep. Coba. Geus. Emang ka mana sih Pak Ustad? Biasa anu kamari Anu teh. ngeula. Si ade ngeun tarik-tarik. Bawa duit teh. Aya. Anu hari tadi can dibayar Pak Ustad. Dia barakali harita. 2 kali can dibayar di Bang janji doang Pak Ustad. Nya poho aing. Oke, pokoknya mah balik di dia cair. Jadi 15.000. Soalnya ayeuna mah moal ka eta doang aya bisnis susejen. Benar, bayar. Bener. Oh, bensinan Pak Ustad. Tangan juga ka si eta Kardi didinya dihareup tak Oh, si aing. Kardi tukang pom. Di perapatan. Ai siap Ustad. Butut geuning motor teh sia mah. Duh. Tong loba ngomong Pak. Ih, bawa bro. Dayat juga teuing deh kemana sih jadi teh? Teleponnya sugan. Duh, tidak angkat di susu sugan kapos Pangkan ojek. Gimana kan? Iya nang si Dayat. Oh, puga beli ngatukan si Dayat ieu teh tor mana yang Boga janji ngan kitu wae si Dayat goblok pisan mana ge. Kau berada di handphone lo sakodo. Dekat angkat tadi mula.
Wah, koplok ya si Dayat. Motor aing dibanjut di ka mana. Yo, si Dayat teh mana kitu wae sugan. Ngajekeun saha si Dayat teh. Nah, ieu Kang, nu si Dayat kan. Antosan lah Kang, sok mangga. Dayat tuh masih. Selami emang Kang. Lami, nungguan kita jaga warung kita tutup semua si Dayat. Buset, kau pikir si Acan dibayar kan? Encan si Dayat na eta dapat kopi Iya, opat. budak gobloknya. Ngabohongan aing ngongkona ieu budak. Wah, aing rada di handphone ya. Malah teu aktif anjing HP-na. Pulsana apa nu aing sih? Dayat siamanya masalah wayat. Coba kering sugan datang si Dayat ya. Sugan, jika ini kela. Paji keren. Oh. Ya, apa tuh? Keren. Sikeun Paji. Ya, nama ngobrol lah ka dia. Alamat. Malah nempak tarang. Kang. Punten Kang. Habis kan? Tong sok ngerakeun aing. Kieu na ya. Setoran Asli lah, wah. Gila mana ka mana wae. Mau dibayar ya. Pasti mau dibayar ku si Haji mah. Rokok oge ngahutang ka urang. Oh, balik. Lain. Kieu. Nya sorangan lainang. Tadi teu cair. Paji keur teu nyekel duit. Keisukan atuh. Tong didayakeun Dayat aing ge pusing. Aya nama wayahna. Cicing sia pipilueun. Setoran sih harus bareng poe nunggak anjing. Lah Paji abdi teh gaduh tunggakan. Dengekeun. Mane setoran kasih ieu bara duit. 20.000. Heeh, ke ku aing isukan sia mah cicing we. Aing teu cair tadi nagih tah tanyakeun si Sadayat ka ditu malah eueuh jelemana mantau. Nah, yeuh Dayat sia ayeuna mah habis sia yang ngopi anjing. Ngahutang we tah ka warung si eta. Si Tono geuningan eta nu di dinya. Anu pae dinya. Oh, mohonnya. Ku aing kitu. Kapalan aing geus boga hutang. Urang datang. Ini can dibayar. Ayeuna mah kieu. Pak Haji tunduh dah. Teu kuat ya sare heula nya. Oh, sok Yeuh, banyak. sia wayahna. Tagih Ya. pokoknya mah itu Dayat. Nya. Ya siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustad. Kumaha urusan teh Dayat. Iya, Kang. Mohon. Sing laras. Heula ayeuna mah kurang. Emang hirup ayeuna cukup ku hampura. Dieu ge aya babaturan sia nu neangan. Agi duit. Si Abdul. Mohon tah eta Tadi laras. aya rencana tadi. Aya. Ya. Nagih ka akang ka dieu cenah milarian si Dayat ka manho. Gak bisa metan abdi. Sabara duit. Kasih Abdul teh lamun teu salah mah 15.000. Eta teh kasih Abdullah encan ka warungna ngopi tadi cenah. Kan kudu dibayarna ku Pak Ustad. Pak Ustad ngajual dangdeurna ge iraha meureun bawa lah. Tadi yang itu Ustad kan. Ka mana? Karena Lu bener ka Randa. Blok mana Randana? eta anak cesot lah. Anak cesot Randa anyar. anyar. Bener eta geus di Randa. Bener Kang. Terus lamun ka ditu hayeuh diangtur mah ku daya. Bener. Bener. Jadi ieu mah. Tapi aya syaratna. Naon tah? Dia dipuskeun hutang daya ka Akang. Dipuskeun, dihimpaskeun. Ah, kajeun lah ayo, yang penting mah Randa jadi. Tah. Sukan berarti kita jadwalna jeung pamajikan lah. Anjing soalnya Cuang kontrol gadi itu gantian gitu. Bener Dayat sama pinter anjing. Dayat mah hanteu. Siapa mola aing lain gitu na. Sanes mola ieu mah info